Kangjeng Nabi ketika balik perang, ya Aisyah, aya tamu ka dia, aya saha Wesel Kurni, orang Yaman. Apaleun Kangjeng Nabi. Nah, manehanana kan hayang kapanggih jeung kaula, muhun Gusti Rasul. Tetapi karena manehna boga ibu anu kudu diurus, manehanana langsung pulang demi pengurusan ibu. Akhirna cek Kangjeng Nabi, wahai Aisyah, kalau saja ketemu dengan Wesel Kurni, maka lihatlah telapak tangannya. Kalau ada tanda putih berarti beliau. Yang kedua, minta doa untuk dijadikan ahli akhirat, sebab dia adalah makhluk dunia dan makhluk langit, makhluk bumi dan makhluk langit. Geus dicaritakeun ku Kangjeng Nabi kahebatan Wes Kurni emang kumaha. Ketika anjeunna ti Mesir naik kapal ere ka Jeddah, maka manehanana di pojok ye be kapal oleng kena angin. Ketika kabeh istighfar nu manjur iya sana kapal tibalik, Wes Kurni langsung ngaluncat ka laut kadeuleu ku kabehan. Wes Kurni langsung sholat di luhur cai, Allahu Akbar, ditongton ku jelema sakapal. Iyalah manusia aneh, beres sholat kabeh kan minta doa na kami supaya salamet, kumaha kami supaya salamet, kumaha ye Wes Kurni teu daekeun ngadengekeun. Cek Wes Kurni aya hayang salamet mah mending ka dari bae kabeh. Wah tuh kami mah paeh, henteu hayu ka dieu kabehan, embong hayu ka dieu. Cek Wes Kurni ka dieu moal atuh jang anjeun teas laut teh ai jang kami mah lamun ente nu hayang ieu makan kula aya ka diri kabeh tarurun ti kapal. Masya Allah, jelema sekitar 300 eta kabeh bisa nuturkeun Wes Kurni henteu ti kalekep kabeh. Masya Allah karim, iyalah wali Allah tanzilur rahmat, ngomongna bae geus tulun rahmat.